Sabab lamun teh mah jang urang ngatakeun perkara anu halal, tuluy dicampuran ku perkara anu haram, kalindi anu halal. Hati-hati. Lamun teh mah urang kapungkur mah asa cekap ladang nambangan teh. Asa cekap ladang ngarambe teh, ladang ngandung, ladang macul teh, kapungkur asa barkah. Kapungkur mah saeutik mahi loba nyesa, hirup rumah tangga sakinah mawadah warahmah. Nah ari ayeuna da sarua jadi tani, da sami keneh sok nambangan. Saroge ibu teh, nah ayeuna mah teu aya harmonisna, boa-boa aya nu ngaganggu di dinya, dina tuangeun urang, dina harta urang. Oh ternyata naon? Kacampuran perkara anu subhat, kacampuran ku perkara anu haram bahkan. Saroge ibu angkat ka sawah, langsung dipasihan buruh sabaraha eta teh 70.000, eta nepi 50.000, eta pangagengna 100.000. Sabedug teh di jalan pendak sareng hiji jalmi masihan artos. Mang butuh duit, peryogi atuh. Ye abdi gaduh artos 500.000. Tapi kadenya engke dina waktu pencoblosan. Gitu nya. Waktu pencoblosan, yeuh pilih si anu. Eta duit teh duit naon? Teuing duit halal, teuing duit haram. Nu jelas naon? Teuing nyogok, teuing kumaha bikeun we ka urang. Nya dicampurkeun artos nu tadi ladang macul teh 100.000. Dicampur jeung pamasian 500.000 jadi 600.000, dicampurkeun we. Dianggot angge masian tuang kanu janten bojona, masian tuang kanu janten putrana, anu kapungkur mah sakinah mawadah jeung warahmah, anu kapungkur mah urang kalteh soleh jeung solehah. Nah ayeuna mah ladang kieu jadi kieu teu barokah. Pan tadi kacampuran. Idza jitama al halal wal haram golabal halal. Di mana-mana kacampuran anu halal jeung nu haram, kalindi eta teh nu halal teh jadi we haram. Punten. Tuang sareng gepuk, sareng daging, sareng kerupuk. Nah, anggo sayur we sokna pan raos eta teh. Teu aya cenah ieu teu aya sambalna, kulang kuring eueuh sambal da teu nikmat cenah teu lada mah milari efek anu aglunduk ieu cenah sambal. Lebetkeun we kana naon kana sangu, pas ditinggali lain sambal tapi ti kotok. Janten tuang moal. Padahal ngasa ageung kieu. Naon bari da geuleuh atuh. Harta urang anu suur teh ladang urang aya we nu nyakedikeun anya anu nyampuran sakedik we nyampuranna urang geus geuleuh. Mawi upami teh mah hoyong barokah. Kang kumaha sing apik kana perkara-perkara haliyah dunya.